Astagfirullahaladzim. Naon? Kurang mere dodol keur bager. Hah? Dodol. Asa aya daguan. Naon itu gerak? Yeuh ka mana? Hah? Anggar mawa naon ieu, Cik? Di jeung mau odol segala. Yeuh. Buat teh keneh. Lain karunya ting di dinya geus teu kabeli odol-odol sagala. Yeuh. Bawa Urang mah lain arek menta odol, urang mah rek mere dodol kali dinya. Tah, deuleu dodol. Rek mere dodol kop aing mah keur bager ka mana lenek mere odol aing mah boga odol mah di imah ah. Itu geura. Kok minta odol dasar lieur. Ah mere dodol si sarneng. Ah motor teh meuni kalotor kieu ka mana si udagnya ek diburuhan ah titah ieu. Tah geuning datang. Kunaon di dinya? Lain. Meuni nyeklan sirah kunaon keur loba duit. Apa ubal nyeri sirah teh kunaonnya? Cobaan atuh ku Pol Dalmi. Dinya mah aing tak payah atuh minum teh mik mah. Urang mah nanya nu bener obat nyeri sirah kunaon? Poldamik, Poldamik. Anjing terbalik. Nanya nu bener aing mah. Poldamik. Naon? Poldamik. Poldan mik. Heeh. Tuh kan teu minum teh mik. Atuh sarua jeung payah. Sekararane tuh urang tadi dinyakoin gitu mah. Astagfirullah. Kamana dunungan? Hah? Kamana dunungan? Dunungan. Terbalik. Rek naon? Urang butuh semen 3 roda jeung sendok tembok. Alah nih bagerin. Mana atuh hayang urang rada semok mah. Urang mah lain ek mere randa semok lain, butuh semen 3 roda jeung sendok tembok. Heeh, hayang. Hayang mana atuh? Semen 3 roda jeung sendok tembok. Oh, beli semen. Heeh, lain Tugan randa terek semok sia mah hejo we mata teh kana randa we jeung randa ku aing bejakeun pemajikan maneh. Tuh kan rek mere randa. Mana buru Kela kana? daguan. Abi rek pulang heula nya geus malam mah. Nah rek ka mana gitu? Aya bantuan ieu tadi Pak RW nga-WA aya bantuan pare cenah. Oh, heeh sok atuh. Tanya, kelas mau udah ke mana ah pamitan heula. Heeh, sok atuh. Ieu di dieu. Deug. Deug. Naon? Rek balik heula ti heula erek ka Pak RW aya bantuan pare. Astagfirullahaladzim, cik atuh dia niat sadar. Jeung wewe ngodean wae atuh cik atuh teh. Geus penting. Naon Pikiran isi otak beki dia didinya? beki penting teh beki ngerak Otak didinya isina naon? Urang mah rek ka Pak RW aya bantuan pare. Ah geus mah mana mah loba diomongeun ah. Rada ieu. Dasar. Keras otak nanti. Ah teh, entos ah wareg ah. Oh, nya atuh. Punten eta, Magicomna sekalian bersihannya. Kumaha teh? Magicom bersihan. Oh nya. Bager dunungan jeung mere Magicom sagala. Nempo atuh. Mana ka mana eta dinya? mau Magicom? Naon? Mana rek ka mana ieu mau Magicom? Magicom? Heeh. Teh ajeng masihan cenah. Teh urang rek baliknya. Itu bener ieu sta aja. Kemana teh? Teh. Teh tokot menilai ting ka dieu teh. Tas mah peneh heula budak. Oh. Naon ieu naon? Lain eta dieu panggil jeung si udeuk mamawa Magicom. Nah, mamawa Magicom dibere. Henteu. Tadi teh abi teh pangbersihankeun Magicom. Ah, salah denge. Ai sangkana naon atuh? Masihan Magicom itu. Ah, Mau bener. Terus aya mana aya si audegna? kali itu ngingking. Terus habis sahur enak kumaha? meuli we di Padang. Ah, mau bener. Ayo udah gelak. Anjing sagala. Audeg. Punten pangirimkeun ieu ka Centut lomari. Kumaha teh? Pangirimkeun lomari ka Centut. Ayeuna? Heeh. Ayeuna. Ayeuna teh? Nya ayeuna sok. Tumben si teteh ideuna hade. Iya cek dunungan aing mah tah mere. Tah anjir ya. Si laing teu sopan ka aing. Dia naon jeung nyebut aing swing sagala. Mana teu sopan ka Ih sia. Ai didinya tah ngomong. Da urang mah dititah dunungan. Mana teu sopan ka aing. Aing mah dititah teh ajeng. Yo, ai teh nanaonan eta si udah ngabekok abi. Hah?
Oh, abi dibekok tadi ku si udah kurang ajar pisan jelema teh. Abi teh nitah kieu anterkeun ka Ceu Entut lomari. Sok. Dedengana kentut mah gitu. Geus we wampang meulikeun alat dengar teh geuningan HP aing mah urusan ka jeung si eta. Naon dia dibekokan ya? Dibekok aing nih nya bau deui teh ngaka naon si udah ah. Oh, udah. Adia. Kumat teh. Nah, gitu kudu hormat. Kade salahnya. Punten pangbelikeun cabe jeung suuk. Siao. Cabe jeung suuk. Si Aobi yang sambal suuk, si Nangke yang buka. Siap teh. Maju jalan. Mantep ah. Dondongan teh jang naon itu nya bola teuing mulai teh pucuk teh. Lapor teh. Teh jang naon itu meni banyak-banyak teuing teh pucuk teh. Naon teh pucuk? Cabe jeung suuk. Oh, iya tah teh pucuk. Pas artos nanya. Laporan selesai. Ya salah, nya laporan selesainya kumaha ieu teh bekal teh pucuk. Nya loba-loba teuing jang naon deui. Tara bener oke mah. Tong taya kan nya teh labu ah aduh. Naon? Urang di mah boga cau jeung jagong hayang. Nging nyorekan bau jigong segala. Nah, dirinya kalah ka beki ngawahan. Yeuh. Urang boga cau jeung jagong hayang. Naon dinya jual nyarekan bau jigong atuh naon ieu teh? Urang boga cau jeung jagong hayang. Tadi suka Kalah ka sikat beki gigi. ngawahan didinya mah. Lah itu. Yeuh. Yeuh. Teu urang mah teu bau jigong isuk-isuk Sana sikat nyebut gigi. mana bau jigong, urang ek merek cau jeung jagong, sia mah di bageuran teh sok anggar ah. Ngahina wae si eta mah.